Ibu yang dari itu bukan dari punya nanti ibu dia pindah gitu perjalanan para penonton para panitia sadaya hapun lepas margina sim abdi aduh isin upami bujang isi tak pada ngabet rumah isin serol wawa sana ayo mana beda anu lampu ate di eta wumpul dina motor cek aya naon
cenah ngeu. Teilap ngeu haturannya wilujeng sumping. Wilujeng tepang jeung sumping ngeu. Ti Pribados Saprakanca karya Bunda grupnya ngahaturankeun ka ibu anu kagungan maksad sakeluarga oge teilap ka panganten. Mudah-mudahan pernikahan anjeunna sing janten pernikahan anu sakinah mawaddah warahmah. Warna ke bawah. Pantas gitu kan sih pantas enggak ada. Sama pantas. Oh gitu. Nah itu cara wajah. Kali aja digawe 1000 kena amplop. Oh ingatan harusnya. Oh gitu. Mau pohon tadi bacaan ngartian lo. Masuk ke ngartian. Jadi meureun urang sabarakanca datang ka dieu teh es tuningnya. Es tuning anu pinuh ku kaluluputan. Kakurangan da urang teh tahap belajar teh nya nya. Boh bilih nya aya dina silung dina tanggal calungna. Salah dina ngahadeulangkeun laguna. Hapunten anu kasuhunnya ngeu ti Pribados karya muda sabrakancanya. Ngeu ayeuna urang usaha waktu sebenarnya rada kasengker tadi kadang mesti ibukeun kene lagunya kasengker ku waktu ngeu. Heeh. Siang keras kedua. Mana masuk kana kodrat teh naon teh? Yol munar munur. Ulah nya. Ayeuna sok keras kedua kana lagu nya ngeu nya. Sok ka Kang Oya sare di midampingna ka payu. Bukan besok waka-waka teh efek cici kalamnya. Maka tuh ibu-ibu ujalaran hoyong 2 kali dilakukan baru pemikiran. Insyaallah pemikiran tadi ayeuna walang ngalagukeun nyaeta midang bingah etang-etang nyawer ka saurang dua urang mempelai gitu. Ngaturkeun laguna lagu midang mun bingah.
Kirang kenen tak? Kirang kenen. Gua ya kumaha enggak? Atos cek kapan nih John? Atos malah doang di pasiran dua mah. Dia guys kak hatur penyanyi lagu bidang bingana di Kang Ohel ya. Oh ya. Jadi masih kena ya kena mak. Oh ya kene. Aduh cek. Kunaon gitu dicek? Iya tadi sadar lu. Oh tadi sada. Oh Lama di sada. cek. Gede milik pada mau dia. Kumaha ge amalan-amalan mantap oke. Mantap kudu si Brahman sedekah teh. Tah eta pribadinya bener. Jadi halus milik teh nya geus. Alhamdulillah urang mah kita harus. Brahman sedekah. Kayak aja teh kilancet ya ngan di juru wae. Ari ge pentas ya kilancet kumaha teh nolong-nolong. Saha gitu? Ya kilancet pikiran. Lawan ka mana enggak? Masa toh? Sok atuh sina kapayu. Ya Han. Kita kapayu nu gua. Hayu astu kangalo. Ini awak ada kamu atau sih unggah? Kaharep ka mana? Mana wae hayang mah. Oh, itu mah Jeung jeung mana kamu mah gitu. Hah? Kain di kuping-kuping mana sok sodako. Sodako. Kosok. Kosok. Terus amal-amalan. Nah, gitu. Kosok. Kosok. Terus sholat. Nah, lamun salat mah abi ngolong-ngolongan. Siapa ulah kitu tanggung jawab eta teh kewajiban. Lah, sok berat deh cakeun ayo mah. Nah, yang sakit. Berat. Berat kumaha maksudnya? Kapan dia ditanggung? Tanggung jawab. Lain nanggung. Gitu. Salah wae ieu nya mah. Ada pertanyaan terus kudu dijawab, kudu ditanggung. Gitu. Intina urang dina lingkung seni kombinasi segala aya gitu nya. Kayak dangdut aya. Kan dina poe ieu mah moal aya dangdut. Salung. Oke, barokahan kanggo nu gaduh maksud jeung boga hajat mah nah maksudna ge ieu teh salung teh salung ngumpul. Salung ngumpul gitu. Nah, urang mah kenal ae. Mantap barokah kena boga hajat teu ditambahan ku jalma. Anu mere order manu kelas mah. Teu waras kumaha. Calung cenah urang kudu kabawa jeung kaya gitu. Jadi maksud mana mah kita calung digunukeun di dia pada nukeun gitu. Ah, isu gante kitu. Oh jelema nanya. Isu gante. Cek. Cicing kan masuk ka dalam wae geus kolot ya pabrik kaci kabur. Agar mikir nu urang mah eueuh sakapeun ge. Ah, kumaha amalan kita Terus ya aya bener. Tak komplit teh. Sudah tadi ge ada aya. Biasaan nu geus lagu. Kang Ohel. Oke, bagus, kebuik deui. Efek dulu eta. Aya kene waktosnya. Tahan kena langkung dugi ka waktos duhur teh 82 jam deui. Lain si itu warna sabaraha hiji. Itu mun itu. Anu itu. Oh, ada tahun mana teh ke poe mana gitu. Itu mana 82 jam. Urang Itu. harus ngitung lagi da terus manggung. Ira rumah 82 jam di kapan. Urang mau terus lamun ngitung di gimana. Manggung mah. Mungkin manggung gitu. Kurang sakakeun begitu mohonnya aya kena waktos sakarapan deui kana sadaacan kana cekapan waktosna duhur kita siang ieu ngalagungan karya muda grup nu dipimpin ku pangarsa Bapak Rukmana. Alhamdulillah na siang ieu paritan tiasa datangan wabil khusus Bapak Hajat Sakulawagi kali tetamu ulang sadaya Aya teh acara naon nih? nikahkeun. Atuh urang salah panggung. Nah, Da kamari mah nyebut sapan nyunda kan. maneh Ya. following wae. Cenah cenah itu mana datang cenahnya ke mana cenah kali nyunda datang. Kulit gaya jadi WA. Oh, atuh da HP abi.
Iya. Nyakit tuh gue isu mana manggung tanggal 15 di mana di Cikarang di acara naon gitu ngungatan satu orang salah panggung Panas rokok mesti dibagikan. wah punya pada malam Ya, orang sarakeun we Kang Awan namanya Wanda Calung 800 orang sarakeun dina Wanda Porsuna kami akan aya hiji lagu panganten anyar Uyu sareng pamansaran pamansaran Sakulawati nikahkeun jantan putra sareng putrina mudah-mudahan we sia sareng seneng dijadikeun ngajadikeun rumah tangga sakinah mawaddah sareng warohmah. Urang kami akan aya hiji lagu panganten anyar kami akan Kemudian ada beberapa kendaraan. Asik ay.
pangitan waktosnya. Insyaallah pangitan ke sabada dahur urang bisa publik urang saha sami. Namun ngapunten pangitan dina rasanieu peribados untuk jaya bikin artis. Tentunya da pamulan lagi hayang jalung pangitan ngapunten anu kasuhun aya pun alat keyboard kanggo mirip dina wadah lagu-lagu pop Sunda. Mohon terima kasih Hun. Insyaallah ke sabada dahur urang jasa terpanggi. Sakitu kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.